Wa yuqibul hidlan, oge mata ngakibatkeun kana hidlan. Hidlan tadi antep ku Allah tidak ditolongkeun we nya. Ngana ieu we kukuluyuran we inciwiri ka kulon kawetan, kulon kawetan kidul kalian kitu we jeung kitu nya. Salat hanteu naon hanteu kitu we nya. Aduh. Timali beuntak sampai peureum terus aja nguruskeun dunia tah salat hanteu nu teu pira duniana teh menang duit gede ieu teuing kacape-cape nya muhun kan nya diisuk deukeun ka peureum geurah ieu we ngopepang masalah dunia anu teu pati berhasil dunia ge ngasukur kituanan karugi-rugi nya rugi hidup rugi hirup gerasok nya dunia teh merayu banyak ya Allah mun teu ibadah acan rugi hirup eta ngarahnya dunia nepikeun ka kolot da teu meraih loba atuh duh timulai memeh rumah tangga geus usahanya usaha nepikeun ka 70 tahun umur da teu meunang loba tuh ngan ukur meunang imah geus butut hadeaneun nya meunang imah geus butut hadeaneun nasi mana itu ieu teh geus 70 tahun leuwih urang usaha namana ieu buktina imah hadeaneun boga mobil gahayu we nya ka dokter mobil Gusti dibawa ka Jakarta gitu wanian. Alah, eta umur ge 70 tahun, usaha tim umur 15 tahun, namana buktina. Lamun teu taat cik ek naon kauntungan eta jalma. Naon cik untung eta jalma? Ye, rugi. Karunya, sok nempuana karunya deh, karunya. Naon sih keuntungan eta lamun teu ibadah? Mana tuh keuntungannya? Halo, guys.